Ya ayyuhalladzina amanu wahai jalma-jalma nu ariman aufu bil uqud tohonan kumarana kabeh laksanakeun kumaraneh kabeh bil uqudi kana sapirang-pirang perjanjian-perjanjian anu dikukuhkeun perjanjian di antara urang jeung Gusti Allah baheula di alam arwah laksanakeun da urang teh baheula janji ka Gusti Allah setelah ku Gusti Allah ditanya alastu bi rabbikum lain takaula pangeran anjeun qalu bala sumuhun Gusti teh pangeran tidinya teh gayakeun perjanjian abdi teh percaya Gusti teh pangeran anu ngadamel langit bumi termasuk abdi bade nuturkeun sakumaha parentah Gusti bage ngajauhan larangan Gusti janji baheula urang teh geus janji dipayuneun Gusti baheula tinggal ngalaksanakeun anak kuari ketika urang kuari teu salat berarti urang jalir tina janji ketika urang teu ngajauhan larangan anak berarti urang jalir tina janji asal jalir tina janji urang jeung Gusti Allah cak Allah awas ya baheula geus janji ngaku pangeran ka aing komo tama Kristen mah Buddha kafir nu baheula qalu bala tapi kuari nyana jadi kafir beleumeun Gusti Allah urang mah alhamdulillah ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman tinggal urang ngalaksanakeun perjanjian urang jeung Gusti Allah cak Allah salat tinggal urang ngalaksanakeun puasa Ramadan laksanakeun haji di mana geus nyesab laksanakeun mun mampu zakat lamun geus nyesab laksanakeun mabok jauhan zina jauhan kredit kaye iya Gusti aufu bil uqud Gusti ieu di majelis ieu nyaho 1000 nyaho 2000 nyaho 5000 nyaho 10000 lamun didata ulah ngabohong coba sia ngridit henteu ka dieu sia ngeri kakatuhu sia ngridit henteu kenca ngridit kenca asa roban ka kenca kenca kita ieu sehingga de aufu bil uqud hanas teu sabaraha meuli motor teh sakadar gujag-gijig motor can anggeus paeh urang ka ditu dibeuleum naudzubillah min zalik naon hartina urang boga motor nang ngridit di akhirat dibeuleum sudi-sudi teuing masyaallah tapi tetep bae jabatan HTT kalimpu dan poek anu luar biasa isin aing mun teu ngridit teu boga motor ku babaturan isin aing ku tetangga isin aing ku pamajikan isin aing ku atasan tak eta teh isin ka makhluk ka manusia tapi ka Gusti Allah teu sieun geus tinggal beuleumeun Allah aufu bil uqud sing hade perjanjian urang jeung Gusti Allah laksanakeun mulai bersihan diri urang musyawarah haji jeung nu di imah mama orang kota mah mama orang Cikupa mah mana tadi kobo orang Kulon mah kade dia pohara tau pakai dia mah atuh pan kadi itu deket ka Cibeo tah mah atuh rawayang dia pan bahasana kadi mah aya naon aduh ieu nya urang ngaji sieun amat yang gitu ngaji naon memang di Cirongo ngaji eta aufu bil uqud jeung urang kudu janji-janji Allah ditohonan nu perintahna laksanakeun atuh laranganna jauhan emang urang naon ieu motor kreditan dah batur mah ngredit mobil gitu karak motor bage puyangeun geus urang ngaji gitu masyaallah ulah itu tinggalnya we ngalamun ngarokok deui aing si kubang ieu sih sementara ka agama geus rada meureun kakucuran ku sinar Gusti Allah aing ngobrol jeung pamajikan eta kos kitu nyandung bae kitu aing ye
lain ngeberesan masalah nambah masalah. Tak iya tak kadang-kadang urang nama sadar pamajikan hese jasa. Aya anu geus rada lumayan barang ngaji bae ka Cilongok teh lah bener dipikir-pikir mah cenah eta artina boga TV ngomong ka pamajikanna. Neng kulon urang ulah boga TV bae lah. Jual teh kana ulah boga TV. Beneran ya? Bener. Detik teuing tah mah. Lalaki mah loba ieu nu geus salaladar ieu. Lalaki mah kan bikang pararese jasa. Bikang pararese jasa. Henteu kieu teh ye cak pamajikan teh kalah ulah dedesekan teuing atuh ja urang hirup moal kabel ieu saaya-ayana bae heulana atuh aya kabeuli mah kabel beuli motor aya uteup kabeuli mah ulah maksakeun lah. Tah eta tiis tah kos kitu teh tiis tah. Tiis asana ka urang teh aduh neng sia mah sorga sia mah neng. Teu kitu palu di imah urang mah lain kos kitu. Batur ganti deui. Urang mah eta kena kempes deui. Pakai hak bae urang teh kanjut teh wedeg geuning mun geus dikitukeun ku pamajikan tah masyaallah ya Allah ya Rabbi tah eta tah gara-gara namanya nu nyundutan namanya kos kitu tah kan dibawa panjikanna ka dieu ngaji kadenge tah kunyana ngecekna moal ngaji sanu nitah kita henteu ka sia ngaji tak takos gitu aduh masyaallah tapi lamun pamajikan orang cara tadi mah gitu kalah atuh geus urang ieu ngawarung geus alhamdulillah dahar ja aya sakieu mah atuh urang ka warung untung teh geus aya geus lah tah ulah pati teh eke bae urang nungguan boga milik lamun boga milik boro-boro motor atuh meuli ge atuh teu naon mobil ge ngan lamun geus aya ulah sok kredit atuh urang nya tentrem hirup asana sabulan lintuh teh salaki lintu atuh ieu mah beki kurus salaki teh ngaganggayeung bae diperiksa ka dokter cek dokter enggak ada penyakitnya. Atuh moal aya tah bae penyakitna tah mah saanggel. Penyakitna teh saanggel tah mah moal beres kajeun kuku mah ge boga pamajikan kos kitu mah. Geus cek ulah tinggalkeun. Neangan deui rapih pamajikanana geus cenah geus aya anak 3 bikeun ganyana. Aduh pandai teu serba salah urang deuk geusaan aya anak kan anak mah tetep anak urang aya teu geusang pan ieu pamajikan kos kitu tan mentak lalaunan dinasehatan ku salaki moal bisa mana pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana pamajikan oh hiji-hiji acan pamajikan nu ngadenge nasehat salaki mana moal aya numantak ge kudu dibawa ngaji urang teh keuna ku kiai nasehatna jeung ulah disinggung ke datang ka imana kadenge tah kiai ngomong gitu panaseun nyana panaseun ulah teukeun bae ulah sak dimarudahkeun ku urang ulah hese bae pokona we mah atuh lamun urang kikituan teh tah cak aya kadenge kan ku sia tah eta nyana hajung bae mingpiung bae nya kali bisa baliknya na ulah antepkeun ke inget ka Imam Ghazali bae sakali 2 kali 3 kali terus kayak kebal-kebal mah janyana ge sarua atuh manusia jeung aya imanan kayak kebal-kebal mah sadar ku urang teh naon kitu ngaranna di arah sadarna bae coba awewe lamun teu salat ya pamajikan teu neng salat heula atuh kakak geus jan atuh kakak mah endeuh berarti heula bae bingung amat sih eta nembalan henteu kieu teh atuh bareng atuh salat teh kakak ka masjid teh kula mah ka dieu mandi dijebur ge henteu ge salakina balik teh nya kieu keneh we di hareupeun TV geus salat tancang gandeng amat sih kos karar itu sanajan aing teh nyaho ge kos kitu we pokona malah masyaallah eungap eta salakira eungap ya Allah ya Rabbi na ye mendak nu encan boga pamajikan hati-hati milih pamajikan kajeun teuing geulis asal soleh pas kitu atuh pan pamajikan jadi deung nya jori teu nurut pan eta urang asa ngeukepan monyet atuh kos kitu mah
Masya Allah buka beneran jasa boga pemajikan. Nah ilah ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Tohonan laksanakeun berbagai perjanjian di antara perjanjian urang jeung Gusti Allah oge di antara perjanjian urang papada urang mun janji jeung babaturan sing hade engke dibayar insyaallah Senin ka dieu nya atawa kula nu ka ditu mohon senantiasa hampuranya engke Rebo ditagih deui Senin ditagih deui Rebo jadilah bonen aya di Bojonggang bonen